Aku menanti takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali. Kan ku kenang di hati saja. Telah tinggalkan hati yang terdalam hingga tiada kau telah tinggalkan hati yang terdalam hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Kesel aing malah orang kesel baik di duaan ranginang beak nis. Yes, yang penting malam minggu ayo bagi cerita hanya nyambung enggak? Jangan dia. Aing di sebelah ke warung dong, ngandang eueuh. Sebelah aing ke warung. Asap lawak nggerokeun. Nya, gerokeun deui. Asap. Lumpat ka jumbrit nih samanya. Dona mana mantos tahlil eta. Si Leha kemana sih Mi? Aing boga kaneun eueuh Pak. Penyaho ka mana Mbak? Ulin baca si Asep beureun. Si Asep di rumah bae pundung cenah ge. Banyak pundung anjing. Sia kamari teh di naonna. Dieukeun di pojokan ke bulan ya. Sia. Atau kolot-kolot ku pundungan, atau kolot-kolot yang bubudakeun. Sebus kolok ge budak. Nah, hatena mah sebelah lemet. Aduh, laku be dibikin kacareh mah. Sebus parabna. Aduh, dia banget na ya banget careh. Aduh, minggu ka minggu kos kieu bae ya aing. Mal berubah gitu aing. Emangna Satria Baja Hitam berubah. Gara-gara dirumahkeun yo di lockdown. Utang pabalata, pemasukan eueuh. Dek mayar pake naon aing? Pake acah. Si Asep kemana ieu nya? Oh kabarna. Biasana sok laju narojol bae datang lamun teu ti hareup ti tukang kos jalangkung. Ngagetkeun. Ih hoo. Si Mia kumaha nya kabarna yo? Padahal mah aing rada kangen yo. Ai Mia kangen teh nya ka aing. Ja aing boga perasaan padahal mah ka Mia. Cuman bingung ngungkapkeunna aing isin besi ditolak. Tapi mah kudu diungkapkeun sih. Lamun kapanggih diterima syukur. Entah diterima ya kudu. Geus lah daripada aing ngacakak sorangan bae. Maning kuari tengan si Miana sugan bae kapanggih tembak langsung. Ya sanis lo ngomong ke si Asep bae, mending ngomong ke si Akub. Sia bogo kitu aya ngomongkeun si aku. Sotoy. Sotoy mah ngeunah, ngomong ieu panas-panas. Nah, lapar bareng sia mah. Geus heueuh. Aing mah geus kacirim ya. Beungeut nu bogo ka jelema mah. Atuh piraku naing bogo kacareh. Geus sih jeung aku be. Dahakeun anjing dan yang Akub, bukan dibelekeun soto sia. Bener sih nya. Dibalikin siapa yang jeung mamangna jeung garobagna. Oh, ki kuen jomblangkeun. Nya da aku nya hawiri bisa sapeting. Cangkeun meureun soalnya. Lain lah. Heeh. Wah si aku bogo ka naonan ya. Gampang nih, romantis. Kadang mun aing lewat nena sok nyanyi teh kana kata aing. Celenat be Akub nyanyi. Beuh, terpesona pokona mah nih. Bogo sih kuari. Entah sih bogo mah ngan kesep be gitu tas etik mah. Geus hayang gitu ka bogona bener. Ih hayang nih siapa nang ulin ke aing gitar. Mun jadian bikin soto nya. Siap lah. Pan imah deket imah ini. Nanya. Deket. Alah ke aing ulin kayak Mas nih. Oh, Juga mena ya di luar kena gitar. Dan menyasa orang nih. Kamu mun malam minggu teh bae dek ulin teh. Nek yang ditahulin ka Mas ya. Saya ngomong ulah ditahan naik. Oh, tenang deh. Anis, sungut salah babadog bae. Kumaha aing bis ya.
Beak tuh tarak nginang main ku sia. Aduh nagis, ya ini langsung kaya tuh beak ko. Saya nyambung mah aing nama kenal. Kenapa? Make BH. Tuh hola bego. Kita make bama adur-aduran. Bisa disang-sangkeun. Sini sampai ngobrol bisa ngabulak-bulak. Ya nanti sih ya. Kira ka mana sih? Nyaho eta tikir puting aing teu manggi. Bawa dijemput si Asep dari dibawa ke luar negeri. Nek super amat kan di legenda. Taruk-tuk aing mana sileh geus mangkel Oh, si Asep. aku gila kasih aset. Nyawa dong 1000 bulan nongko. Kesaparudan teh. Mata nyawa jeung anis ka ortu emang nyawa ge orgil. Nah anjing argil. Orang gila. Ting bating biasa be ngomong gila nah aing mah teu gila. Tuh nu gila masih Asep. Dijakeun Zako yang kasih Asep ngomong gila. Terus yeun yang ini Karena dia ngomong gila masak bogoh nih. ting bating. Paling saya ditetrek si Leha. Saya ngomong gila ka manehna. Gila ini. Saya dek mung nih si beres Asep. Di daek meureun aing mah beres salosin ge teh hayang. Salosin BH baru siang salosin. Oh. Ay si aku. Aing baliklah supaya si Mia PDKT-an. Tuh si aku Mia. Mana? Ini lagi di atas aku si Aing bogoh ka manehna. Oh, mau tenang deng mah. Rahasia. Kelang sing ngomong ka aku mau beli foto satu aja. Oh Mia, tenang deh. Woi, mah aku ke dia. Ganteng itu. Ih, jadi bagus aing lagi. Mia dilitin deh. Mia, Hei, aing balik lah, ribut oh sareng nang main biak balik. Oh, aing kasih bantuin mu. Angkat itu lah. Olah aing balik. Lindung anjang ya. Ija itu si Mia kesorangan beja. Waduh, grogi amat aingnya. Aing kihilin aing sing lain ya hajuna mendak nembak cewek. Lah, bismillah deh lah, paksakeun sugan teh bisa. Mia, sorangan baik kernaon nangguan orang lain. Aduh, si aku deh, grogi aing kumaha ya. Aku itu sih tadi mah duaan yang Anis diukna, cuma Anis geus balik. Kadieu ye ulah nyalendot di tangkalan bae diuk di Mia duaan. Ih, pugu grogi orang deket Mia mah. Hate ge asa kasetrum, ngaderek-deg. Atuh orang tadinya. Pendek napa tukang-tukang kadieu ka hareupeun Mia ya, diukna. Kapuriun yang kahareupeun. Jadi grogi balin kemana aja? Abi ya. Ih, pan kitu. Pugu rasaan di jeung Mia mah. Atuh rasa aku menggeus ku Mia ding, nya boga rasaan. Pantesan lulus. Aduh, lulus mau kumaha ding. Ya tetep plus lo ditangkep bae tuh. Orang ge hayang ditangkep ku Mia. Yuk, aku bahan ditangkep jadi toples heula kitu. Atuh lah langsung jadi. Ih, jadi kumaha ya? Jadi, Memang mung jadi hanya dikieun. naon jeung dikieun? Dikieun. Ya teu ngarti dikieun. Gitu lah. Lah, resep aya teu ngarti mah. Islami ulah basa-basi orang grogi ngomong jeung Mia mah. Grogi kunaon tuh? Atuh grogi be. Lah biasa bae jeung nya mah. Orang boga pantun nih jeung Mia. Patunon tuh. Alap-alap dina kayu. Naon jing batur katimpah. Lah, I Nanya. love you. Alek itu. Sik. Jadian yo. Menang meureun. Menang naon ya? Atuh eta tah. Naon tah? Eta tah. Naon tuh? Pedul doang yo. Jalan apa jurig sih? Ngaganggu aing bae. Wah, setan sia. Hari sia ya naon ngelamun bae. Cek aing mah setan, orang urut ponen. Buset nih kalau pun setan sia kira-kira kae. Ngaganggu bae, keur ngeunaun-ngeunaun ngayal. Naon udah hayang ke sia. Aya beh, heng nyaho bae. Ih, atuh pugu. Panang ieu meureun hayang nyaho lah. Mah nyaho lah kolot mah mau urusan anak muda. Ku. Panang ieu pernah ngora meureun hayang nyaho. Ih, ho gitunya. Oh sih. Emang nyaho. Pugu lah.
Yo, tadi orang ngayal, dah jasa. Detik deui mah tadi benang sorangan ngeganggu sih. Naon teh nu beunang ieu? Tadi ngahayal, indah pokoknya mah. Naon dihayalkeun euy? Nyuma awewe tadi. Allahu akbar ari sia. Geulis teh aku. Pokoknya mah herang, bahenol, Anu bener sia. ruhai, Ya naon perawan? perawan lah, janda bae ji. Pan beunang mah geus dulot. Ai dulot mah enak rangda lah. Dudulop menyarbe sorangan rangda mah. Ai jana leha teh ka mana eta? Penyaho eta kemana meureun? Iho nya, karak inget. Si Asep eueuh yuk. Wah bener tama jeung si Leha doang na. Wih, leha beunang nya. Tapi heulaan sorangan lot meureun. Astagfirullahaladzim. Atuh olot ka mana bae bisa kapiheulaan ku si Asep. Aing di kebon bae, tong ngeuh aing. Pacenna kamari ka dukun piraku aing meleh. Heh, sia mah lain dukun eta mah, tukang cilok meureun. Tah, ini dukun mah nya jerona aing dibungkus jerona kenteng kup tah. Waduh. Katipu ieu mah Tah olot. kitu, mun menang seton mah ku aing dibawa meureun ning ka imahnya nih mah. Kenteng nangan sabelah. Teu beres tama dukunnya. Tukang cilok meureun. Bawa kawin lari, kup. Ulah sujun kitu mang. Teu nyaho si Leha mah keur gawe, teu nyaho si Asep keur ngoredang keur di kebon meureun. Cenah mah ngomong-ngomong. Kudung si Asep mah, kunaon meureun? Mendungan naon nih kolot-kolot. Atuh tokolot budak enak kunung bae. Oh sih eta mah. Jolokan kolot pos budak, jolokan budak pos kolot. Kup. Urang meneangan si Asep yuk. Daripada di dia urang ngobrol beak kureungit. Ngeut sedek bau. Ayo atuh. Lain di ditu mah urang disaung ngopi-ngopi, urang sesoean geunah meureun. Wah bener bari Ayolah. ngopi nya mantap. Urang balik. Ayolah, Tas, berangkat. ngopi. Yuk. Ah.